Banjir jeung pangwangunan ku Kang Warsa diaoskeun ku Dewa Tarasulaya. Dina taun 80-an katompernakeun Kampung Pangkalan anu pernahna aya belah kiduleun Balandongan mimiti katarajang ku banjir. Puluhan kotak sawah kakeueum ku cai anu limpas di wahangan. Banjir teu pati gede, imah-imah oge masih can kakeueum ku cai. Ngan hal eta mangrupa tanda bisa disebut ancaman keur masyarakat Pangkalan dina waktu anu bakal datang. Banjir anu leuwih rongkah bakal nerajang ka ieu lembur. Banjir dina taun harita dilantarankeun ku sababaraha hal. Kahiji, lembur Pangkalan mangrupa hiji tempat anu handap aya di landeuh kampung-kampung sejen seperti Balandongan jeung Lio. Di dua lembur anu disebutkeun Balandongan jeung Lio, pangwangunan imah jeung betonisasi geus mimiti mahabu alabatan taun samemehna. Geus bisa diteguh cai hujan anu biasana bisa diserap langsung ku taneuh. Nalika taneuh geus katutup ke beton jeung wangunan imah, cai langsung limpas ka wahangan. Jalan anu miboga kamalir sagede-gede ping-ping orok teu bisa nadah cai anu ngagulidan, balukarna limpas ka jalan. Kadua, Pangkalan mangrupa hiji lembur anu kaliwatan ku tilu wahangan. Wahangan belah wetan mah masih meusan rada gede. Ku masyarakat di eta wewengkon sok disebut susukan gede. Orokaya dua susukan anu belah kulon mangrupa susukan atawa wahangan anu teu bisa disebut susukan kajaba, kudu disebut kamalir. Kusabab ukurana geus teu bisa disebut deui susukan, laleutik jeung dareet. Sanggeus eta kajadian lembur Pangkalan, ku masyarakatna sorangan meunang pangladih yen ieu lembur mangrupa singketan atawa akronim tina Kampung Kapal. Hiji sebutan ku sabab kenyataan nu mindeng lumangsung di eta lembur. Tiap hujan rada gede pasti kakeueum ku cai. Ibarat hiji kapal anu anceleng-ancelengan di tengah sagara. Sebutan Kampung Kapal tangtu patukang tonggong jeung toponimi atawa sabab musabab ieu lembur disebut Pangkalan. Pangkalan miboga harti tempat mangkalna jalma-jalma. Kusabab di eta lembur aya hiji astana anu kawilang gede. Ieu sebutan sabanding jeung lembur Pangkalan kulon nu aya di wewengkon Santiong. Sabab teu jauh ti eta lembur memang aya astana anu kawilang gede, Santiong jeung Tegal Jambu. Memeh nitenan kana pangwangunan anu sok rada patukang tonggong jeung RT RW atawa rencana tata ruang wilayah. Masyarakat kudu boga sikap adil dina mere kamandang. Hartina teu sagemblengna kajadian banjir ditibankeun ku sabab kasalahan pamarentah dina ngokolakeun pangwangunan. Kudu dicekel pageuh ucapan karuhun-karuhun urang. Jalma kudu apal kana purwadaksina asal muasal. Maksudna kieu, ti taun ka taun lamun ditalungtik kalawan daria, masyarakat diurang dina ngadegeun hiji wangunan atawa imah tara kungsi merhatikeun naon anu disebut jeung sakuluna hiji wangunan diadegeun. Hampir 70% imah nu diwangun komo sapaparat jalan Balandongan teu miboga buruan imah. Tiap imah tomper ka sisi jalan, dina miboga buruan oge geus pasti di tembok. Nepi ka tahun 2000, hampir tiap imah miboga buruan.
masih taneuh dipelakan kurupaning tangkal arek palawija atawa tangkalan anu bisa nyerep cai. Di tahun 2000 nepi ka ayeuna ngan sababaraha suhunan anu masih mertahankeun kayaan kawas sababaraha tahun samemehna. Memang teu saeutik jalma anu melakrupaning kekembangan jeung nyeun taman di buruan imah. Hanjakal melak kekembangan dina pot lain langsung dina taneuh buruan imah. Nya geus pasti dina mangsa usum ngiji loba cai anu teu kasrep ku taneuh. Kabeh jalma boga pamadegan hampir sarua. Manusa asal tina taneuh tapi teu boga rasa jeung rumasa naon anu sakuduna ditarima ku taneuh. Sababaraha tarekah geus dilakonan ku pamarentah ku cara ngaluarkeun regulasi jeung kawijakan anu muserkeun kumaha cara nyegah banjir anu leuwih rongkah dina mangsa kahareup. Dina tahun 2003-2008 kawijakan pamarentah kota Sukabumi anu diluluguan ku Haji Muhammad Busleh Abdul Syukur almarhum kalawan pilot projekna ku dinas Tarlingkim ngabetuskeun kawijakan prokasih program kali bersih jeung dijieun sababaraha sumur resapan di tiap wewengkon. Hal eta mangrupa ikhtiar pamarentah. Sok sanajan antara kawijakan anu rada meusan masih kaseret ku aplikasi dina nerapkeun kawijakan sejen. Sumur resapan dijieun ngan pangwangunan imah, plesterisasi gang jeung pengaspalan jalan beuki rongkah. Irigasi jeung talud-talud diwangun teu sabanding jeung debit cai anu minuhan kamalir, susukan jeung wahangan. Hiji hal anu pamohalan ngawujud banjir bisa dicegah, sedengkeun hampir kabeh jalan utama teu miboga kamalir atawa pamicenan cai anu bisa nadah cai. Sababaraha kamalir nu dijieun handapun trotoar oge loba kapendet kuruntah. Memang aya benerna. Nalika jalma boga kamandang limpasna cai ka jalan jeung balahi banjir mangrupa tanda kamajuan pangwangunan hiji wewengkon. Ngan geus pasti pangwangunan model kumaha bae oge kudu katarima jeung kudu mawa hal anu leuwih alus sangkan ngawujud jadi hiji peradaban. Hujan di ieu nagara masih kawilang normal lamun dibandingkeun jeung sababaraha nagara deungeun anu mindeng katarajang hujan jeung badai. Nagara-nagara deungeun geus miboga cara anu jitu keur ngarengsekeun pasoalan banjir. Upamana geus jadi hiji kamistian wewengkon anu ngaranna kota miboga terowongan bawah tanah anu bisa malidkeun cai kawahangan leuwih gede. Kota jeung tiap wewengkon kudu boga wahangan anu dijieun ku tarekah jalma. Ukuran kudu proporsional jeung jumlah jalan nu aya. Kacida ngalangit nalika urang ngedalkeun pamikiran bisa nyegah banjir, sedengkeun antara jumlah jalan, imah jeung betonisasi teu sabanding jeung jumlah wahangan anu bisa nadah cai. Hartina sagala rupa teu cukup risang hareupan ku kecap. Ieu mah geus takdir ti nu Maha Kawasa. Banjir jeung balahi naon bae kudu ditarimakeun. Sabalikna urang kudu boga pamadegan. Kusabab Allah nyiptakeun ieu alam kalawan ukuran anu pas jeung pasti. Presisi babandinganana bener geus jadi hiji kamistian. Hirup kumbuh jalma oge kudu nurut kana itung-itungan anu aya di ieu alam. Alam mangrupa hal anu bisa diukur jeung diitung kalawan matematis. Kitu deui hirup kumbuh jeung kanyataan anu tumiba ka masyarakat oge kudu bisa diitung kalawan matematis. Sangkan antara kaseimbangan alam jeung kahirupan jalma bisa ngawujud. Orokaya bangsa urang mah kana matematika jeung kana ilmu-ilmu pasti oge masih loba anu ngabetuskeun kamandang. Ilmu-ilmu samodel kitu mah moal dibawa ke akhirat. Nya heueuh da pasoalan hirup mah ayana di dunya lain di akhirat. Cah.